Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cingatnan, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Munjung Gondoruo dina seri ke-24 nya para mitra. Tong kirang-kirang ngapunten ya para mitra, dongeng teh tiasa unggal dinten nanging insyaallah diusahakeun. Mitra kaum dangu langkung ti payun sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Hapuntennya nu mawi da ieu mangan saukur carios fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nyaku kituna supados tong yang kolong ting kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajengan cumarios Munjung Gondoruo dina seri ke-24. Wilujeng ngadangukeun teteh bungsu. Yuk ah. Para mitra kaum dangu nyaturkeun ditabuh 10 isuk kiwari di bumi Mang Haji Wawan geus loba nu babantos. Nyaeta mangrupi wargi anu didamel di bumina Mang Haji Wawan. Bulak-balik ngangkutan lele unggal poe nu teu seep-seep sabab sumberna dihasilkeun ti lauk ajaib teh para mitra. Sanajan kitu Mang Wawan sakaluargi rapih ku ngajagi Rusiah ka para pawonganana teh dupi nyariosna lele mah dikengingkeun ku ladang operan ti para bandar empang anu ditampungna. Nya kitu deui Nyai Hajah Murni oge bah ajo sami ayana ngiring nyatetan sababaraha kiloeun timbangan. Nyaeta saban lele digantungkeun kana dacin teh di seratan. Tina karanjang lajeng weh diangkutkeun kana mobil bandar. Kitu jeung kitu nyatana kasibukan anu memang aya di saban isuk di bumi Mang Haji Wawan para mitra. Nanging para mitra, teu lami kitu harita aya semah anu dongkap ka rompok Mang Haji Wawan. Nu teu sanes Pak Haji Duloh anjeunna bade muguhkeun deui kana perkawis hargi anu kawitna geus sapuk antawis Mang Haji Wawan jeung manehna kiwari bade dirobi diusulkeun deui hargi anu langkung. Dupi tiasana kitu pedah kamari teh cara Mang Yayan anu ngadongkapan manehna dumeh nawiskeun hargi beuli anu langkung ti Mang Haji Wawan pikeun manggaha para mitra. Assalamualaikum Mang Haji. Waalaikumsalam geuning Pak Haji. Dupi pan isuk Pak Haji sim kuring nganterkeun duitna malihan abdi anu bade ka ditu teh. Tembal Mang Haji Wawan. Surtina dina pikiran anjeunna mah yen kiwari Pak Haji Duloh teh nyemah sangkakeun bade nyuhunkeun artosna di poe ieu para mitra. Ya pugu Mang Haji Wawan. Berkawis teh sim kuring dongkap sanes bade nyuhunkeun duit Mang. Dupi aya perkawis ngeunaan taneuh teh aya anu bade dirobi ieu teh dina tawisinana. Puntenna Mang Haji. Tembal Pak Haji Duloh ka Mang Haji Wawan. Duanana lajeng muruka rohangan semah gek calik sareng dina eta rohangan para mitra. Keheula Pak Haji. Maksana kumaha ieu teh Pak Haji? Nu mawi pan kamari teh geus sapuk hargi anu ditawiskeun teh disanggeman ku pribados teh Pak Haji. Taros Mang Wawan dupi reuas ngadangu cara Haji Duloh nu kiwari benten deui ngeunaan hargi para mitra. Moy Mang Haji, aduh punten ieu teh sateasana. Nu mawi kamari teh sim kuring kadongkapan putra ti kota. Ngobrolkeun perkawis sapukna harga nu kamari disanggeman jeung Mang Haji Wawan teh. Duh hapunten pisan ieu mah. Eta teh abdi anu lepat Mang Haji. Jantan harga teh sanes sakitu nanging nambi. Tah
Nambih natenya sakitulah nya Mang Haji tak kumaha kocapna harita Haji Duloh ka Haji Wawan bari merekeun seratan hargi anu langkung awis. Dume sami hargi anu ditawar ku Manggaha ngalangkungan Mang Yayan jeung Mang Kampleng para mitra. Deningan kitu ya teh Pak Haji. Nya upami kitu kedaana mah atuh kamari Pak Haji teh nyariosna. Pananas ieu mah tawarga teh sanes ukur kamari doang pan Pak Haji. Nanging geus dikawitan ti sasih kamari kuring teh. Dugi kasapuk hargi teh kamari disanggeman ku abdi sakitu. Malian Pak Haji ge pantos sasalaman tanda janten sareng abdi. Geningan kiwari geus robi deui teh. Kumaha ya ari Pak Haji? Janten kuring rumaos diecep pisan ku Pak Haji teh pamikir mah atuh Pak. Tembal Mang Haji Wawan. Rumasa asarane dina kiwari nampi katerangan ti Haji Duloh janten julwe dirina ngarasa diulinan ngeunaan kasanggemanana nu bade meser ka eta taneuh para mitra. Ya punten 1000 punten Mang Haji Wawan. Memang di dieu teh kuring anu salahna mah. Nanging panginten ayeuna mah kuring ge bade ngical teh di hargi sakitulah Mang Haji. Mangga eta mah Mang Haji sanggem nuhun. Teh cios ge nya teu sawios. Nu mawi panginten ku abdi bade ditawiskeun ka nu sejen. Da kamari ge tos aya nu nyanggeman dina hargi sakitu teh Mang Haji. Nu mawi ayeuna kuring nya mah teh bilih janten kapalang Mang Haji tos nyanak artos. Nya santeuna pan ari didongkapan heula ku kuring mah. Tembal deui Haji Duloh para mitra singget nama kiwari teh janten kahartos ku Haji Wawan. Dumehna ngarobi hargi teh istuning aya nu wantuneun ku hargi anu langkung tina panawaran rega ti anjeunna. Oh janten dupi robihna hargi teh jalaran aya nu langkung nawar harga. Nyaeta harga sim kuring sakieu kitu. Ka Pak Haji aya nu nawis langkung ageng kitunya. Nya ari kitu mah Pak Haji mangga teuing lah sim kuring kuciwa mah nya sami ieu teh kuciwa. Kuring ge teu bisa ngabohongnya dina hate mah. Tangtos atuh da perkawis ieu teh ngarasa diulinan ku Pak Haji teh. Nya oge sanes abdi teu kiat kana hargi sakitunya Pak Haji. Nanging carana teh da kedahna mah teu kenging kitu ari geus aya icap kobul nampi kana harga anu geus sapuk jeung kuring kamari teh Pak Haji. Mangga we bilih Pak Haji bade ngical kanu sanes mah. Dari taneuh mah teu kenging di dieu. Sugan aya di luaran atuh Pak Haji lah. Mangga eta mah. Tembal Mang Haji Wawan tegesna kiwari ngelehan maneh. Dupi ngarasa teu narima hate mah. Ari kudu carana harita Haji Duloh teh kitu. Nyaeta nu kiwari ngarobi hargi anu geus ditampi kamari ku manehna ti Mang Haji Wawan. Dupi ayeuna dirobih deui para mitra. Dumehna aya nu nawis nu langkung hargina tina kasanggeman hargi anu disiapkeun ku Mang Haji Wawan. Ya upami kitu berarti punten lah Mang Haji Wawan. Dupi singget nama atuh teh cios ya panginten ya Mang Haji teh. Janten abdi teh janten salah oge. Mun sakintena isuk atanapi pageto teh mikeun ka batur lah. Mangga Pak Haji mangga. Geus tong dipanjang carioskeun lah Pak Haji. Dupi da alim upami hargi sakitu mah. Abdina oge kahiji ngarasa diulinan gitu. Kaduana nya kedahna mah Pak Haji pan ieu teh abdi tawis hargi teh sareng Pak Haji. Tos tisasih kamari dupi mun alasan jol kadatangan putra ti kota terus ngarobi kana harga salah eta teh atuh teu lebet kana akal lah Pak Haji. Mangga lah Pak Haji. Oh ya lu Mang Haji Wawan nya punten ieu mah ya kuring. Mangga Pak Haji. Harita Haji Duloh ge permios mulang para mitra. Dupi Haji Wawan ge kahareup deui. Sedengkeun Nyi Hajah Murni sareng Mbah Ajo ningali aya wanda anu siga teu geunaheun ditingalina tina galagat Mang Haji Wawan harita para mitra. Para mitra kaum dangu,
Ditabu hiji berang kaleresan damelan geh kantos rengse. Rupi anu babantos oge tos marulang dumeh teu aya deui damelan di poe harita. Dicaturkeun dina harita di waktos reres tuang Mbah Ajo kali Haji Wawan sareng istrina nuju gunem catur di ruangan sema. Ari kocapna teh nyaeta kuciwa ku cara Mbah Haji Duloh waktos enjing nyemah teh ku negeskeun hargi anu geus benten deui ti satadina para mitra. Ya urang tingalikeun we atuhan. Da pasti kareupna bakal katempo. Saha jelemanan wis kuning geus ngahalangan niat pakaya maneh teh. Dugi ku carana kantun sapoe deui padahal mah eta kantun dibayar. Kudu kabulai gagal alatan Haji Duloh. Kabeh bat ku panawaran batur anu langkung. Jeung lumutkeun Abah mah Haji Duloh na oge kedahna mah teu bisa kitu. Ngaran geus aya ijab kabul kawitna kamari pan geus sapuk sakitu kuduna. Kiwari ulah dirubih deui. Dialir kocapan ari kitu teh siga ngece ka pihak urang eta mawan. Mbah Ajo kocapna ke dume cara Haji Duloh teh anu geus sulaya kocap dina tegesna nawiskeun taneuh ku hargi anu geus sapuk antawis masing-masing pihakna ngan dirobih deui para mitra. Ku akang teu ditaros ka Haji Dulohna. Saha anu wantun meser sakitu teh Kang? Nya Hajah Murni ngiring naros. Dupi sami rasa manah mah da panasaran ku carana Haji Duloh teh anu geus jalir kocapanana. Nah aja teu ditaros ku akang teh Nyi Haji. Keun we da Bah, bakal kanyawan kege. Dupi paniat urang mah lain bade nyombongkeun. Nu mawi hari abdi pikiran teh pan kieu, ngaran makhluk da damelan pangeran aya mangsana bakal katimu jeung ajal. Nya kitu deui siluk bodas ngaran makhluk pangeran ayeuna urang teh memang nya meunangkeun untung teu melak teu naon ge. Boga wae jualeun saban poena tina cara eta lauk ngadatangkeun lele sakitu loba. Mun kalaresan eta lauk teh paeh, janten pan urang ge kudu gaduh anu sejena ieu teh Bah. Mantak tadi nama mun janten eta taneuh teh kamilikan ku abdi bade didamelkeun empang lele weh kitu panginten lain rejeki lah ieu mah Bah. Tembal Mang Haji Wawan. Sanajan hate mah geuneuk jeung kuciwa nanging anjeunna langkung mihilakeun sadar. Sabab nyaho dina carana jelema hirup keur munjuk dunya aya wae cobianana para mitra. Beuki luhurnya beuki tarik anginna. Kitu paribasana kolot anu ngelingan ka anak incuna. Hei sumuluan, abah ge ngartos. Nanging yang geus lah, bener ceuk maneh tadi panginten lain rejeki. Sugan we ayang ke di luar ngeingkeun taneuh anu sami wan. Panginten pangeran teu ngarasakeun pikeun maneh ngadamel empang di taneuh eta. Sugan kapayuna boal lain nguntungkeun malah kabisa janten buntung wan mun dugi ka maneh meuli eta taneuh teh. Walerna Mbah Ajo kiwari janten kacandak sadar oge ku tembal Mang Haji Wawan nembe. Sanajan sami geuneuk nama nanging da memang hakna kangge nu ngajual mah bade diregaan sabaraha oge para mitra. Sumuhun Kang. Memang kadinya nama nanging janten kumaha nya nyai teh panasaran. Saha sih anu bade meser eta taneuh teh nya? Mun cenah nu meser teh lain urang jauh. Nanging masih urang salembur keneh atuh tangtos eta mah jelema anu leres sirik ka urang teh Kang. Da terangeun panginten urang teh bakal ngadamel usaha. Ceuk Nyi Hajah Murni. Hate awewe mah benten carana jeung lalaki para mitra. Sanaos sadar tapi sok teu rada bisa nyumputkeun rasa geuneukna. Nyi Haji tong teuing kabawa nafsu kadinya lah. Komo pisan ulu ka batur anu can pugu nyata sirikna ka urang teh Nyi. Mang Wawan nembalan bari nyeseup udud. Hatena melang bisi Nyi Haji Murni teh kalah kalemes biwir dugikeun ngomong-ngomongkeun ka batur-batur para mitra. Sanes Kang. Sanes tanpa alasan atuh nyai teh nya pang-pang nyarios kitu. Tea saur nyai ge upami anu meserna masih kene urang salembur atuh urang teh wajib curiga Kang. Maksad Murni ngamanggaha kitu. Taros Mbah Ajo harita langsung we nangkep ka nami manggaha. Sabab mun teh leres nyatana kahartos kusanyana yen manggaha teh aya rasa sirik ka Mang Haji Wawan. Dumeh terang deui aya Mang Yayan oge nu kiwari Mang Ahiji jeung manggaha teh nu geuneuk ningali Mang Wawan anu keur majeng usahana para mitra. Leres Bah,
Hari murni mah mundugikeun kaleres kitu ayana keun we sing pamugi rezeki salaki teh sing langkung deui kapayuna sanajan disirikan ti gigir ti hareup teh ku jalma-jalma. Nu penting urang teh ulah janten ngawaler ku hal anu sami cekap nunjukeun kabeneran we saterasna. Da Allah mah maha uninga ka jelema teh moal pisan salah ngilikan atuh. Geus Nyai, tong dipanjangkeun teuing kiwari da geus nyata akangna oge teu cios meser ka eta taneuh teh. Keun we atuh urang mah bismillahirrahmanirrahim kitu we Nyai geus Tembal Mang Haji Wawan pungkasna milih kanganggesan gunem catur harita ku ngaleos kanggo nu bade sare beurang dumeh damelandang geus rengse sadayana para mitra. Para mitra kaum dangu, singgetna kiwari di bada asar. Kaleresan jagat ge nembe kaguyur hujan, janten usa tadina panas kiwari ngadadak tiis. Nyaturkeun kiwari ka Mang Yayan jeung Mang Kampleng, nu oge nuju sareng nyemah karompok Pak Haji Duloh. Rupina anjeunna teh bade negeskeun perkawis taneuh kebon tiwu anu kamari nembe dibadamikeun kalayan sapukna hargi anu geus janten tawaran ti manggaha para mitra. Janten ieu teh sapukna mah Pak Haji teh ka pihak abdi kitu pangintennya. Nu mawi da Haji Wawan ge pan geus ngabebaskeun ka Pak Haji teh mun bade diical ka sawae mah hantung sim kuring ngadugikeun ieu wartos teh ka dunungan. Panginten isuk dunungan langsung ka dieu nyandak artos sesana. Nu mawi nu dibantun ayeuna mah saukur kangge tanda jadi hungkul tah Pak Haji mangga nyangakeun. Ceuk Mang Yayan, kiwari manehna meunang para mitra. Tangtos binga Mang Yayan jeung Mang Kampleng mah. Nu mawi daharita bisa menang persenan ti dua pihak. Boh anu ngajual atanapi anu meserna. Nanging salangkungna ti eta ari hate Mang Yayan meunang oge saperkawisna bisa mendetkeun cara usaha Mang Haji Wawan nu bade ngadamel empang di eta kebon teh. Kabayang kumanehna rasa kuciwa jeung geuneukna Mang Haji Wawan teh terangkan tenan sapoe deui bakal beres dibayar, kiwari kalah kagagal sabab aya manehna di dinya. Sumohon Pak Haji, nu mawi duit ayeuna mah satengahna ti dirungan. Kangge sesana isukan Pak Haji sakantenan nyandak surat karangna. Nu mawi da kuring ge sami teu acan kabagean ieu teh Pak Haji. Aduh, buat ti Pak Haji atanapi ti dirungan. Mang Kampleng kocapna para mitra celetuk ka maksad kulianeun atanapi kana maksad bagianeun sabab manehna mah geus ti awal oge kajangjian oge ku masing-masing pihakna bakal meunang bagean. Mun dugi ka hasil sapuku hargi anu geus ditangtoskeun. Mereka wis bagian mah pangintennya ieu ti abdi mah bade dibagi we ayeuna ieu tina duit panjer teh. Nya ieu Mang Yayan oge Mang Kampleng ieu sapertos kamari dupi bagian kangge dua anana teh tah sakitu tah. Nya tah sok mangga diasang tanyanggakeun Mang. Nu ditarimakeun we ieu mah. Haji Duloh masihan duit bagian kangge Mang Kampleng jeung Mang Yayan. Harita ge rikat Mang Kampleng jeung Mang Yayan teh langsung nyandak kana hasil bagianana ti Haji Duloh. Anjeunna keur meunang rejeki anu tangtos. Janten titinggalan kiwari mah sagala pangabutuh jeung naon anu bakal dibeuli di poe ayeuna pasti bakal aya leuwihna para mitra. Nya atur nuhun Pak Haji, abdi nampi ye kalian ngatur ke nuhun pamugi Pak Haji sing kagentosan ku rezeki anu langkungnya kapayuna kitu deui utamanya nama sing sehat lah, sing sehat lahir batin ya Pak Haji. Ulah gering wae dah hariwang atuh Pak Haji geus makulot gering wae teh. Amin, sami Mang Yayan. Kuring ge sami ngaturkeun nuhun ka Mang Yayan oge Mang Kampleng. Tina cara anu tos keur sadungkap ka dieu terus tatarus taneuh nu kaleresan abdina oge memang nuju butuh pisan. Jeung kaleresanana oge dunungan Mang Yayan kalah wantun meser harti anu langkung ti Haji Wawan. Nuhun ieu mah Mang ya nuhun. Nah sami-sami Pak Haji, kami oge ngiring seneng ngiring binga sagala-galana pamugi ka priyogian Pak Haji oge hing ulah dugi ka kirangna naon. Iya duit ditampi ku abdi Pak Haji
Ku kitu panginten kuring jeung Mang Yayan bade permios heula nya Pak Haji nya, bade nepungan kadunungan deui ieu teh pikeun ngawartosan yen isukan teh kantun ka dieu wae. Jeung Pak Haji oge panginten kantun masihan wae serat karangna mun isuk dunungan ka dieu teh. Tah kitunya Pak Haji. Ceuk Mang Kampleng singgetna harita mulangkeun nuhun jeung tarimana ka Haji Duloh. Kiwari manehna bade permios deui kalian bade nepikeun wartos hasil kamanggaha anu kantun ngalunasan sadayana di poe isuk para mitra. Para mitra kaum dangu, wayah peuting anu jempling, manuk beuk anu ngahariring mintonkeun totonden anu lain-lain. Babaung anjing geus kadangu deui, sakapeung ti kajauhan mah jalanan geh poek dasaru oge ku halimun gunung para mitra. Manggaha harita geus waktosna keur ngajadi Gundurwo deui. Anjeunna rek nyiar tumbal dina waktos nu geus lila teu neangan. Sabab dicaritakeun mun manehna geus meunang tumbal teh para mitra, pakayana bakal nambihan jeung nambihan teras. Kitu deui jeung Nyi Santika para mitra. Kiwari da manggaha teh tos terang, Nyi Santika teh aslina mah binalem. Janten ngiring nyiapkeun oge kana sagala syaratna anu dibutuhkeun dina nalikana manggaha anu bakal ngajadi Gundurwo di waktos peuting eta. Sadaya kekembangan jeung sajabi nontos sayogi di kamar engkang, kantun akang wae lebet ka ditu. Nanging saha anu bade diala tumbal di wengi ieu teh Kang? Taros Nyi Santika ka manggaha anu kantun meakeun ukur rokok sabatang keur ka jero kamar harita manggaha teh para mitra. Akang bakal nyokot anak Mang Yayan Nyi. Mang Yayan pawongan urang Kang. Kunaon manehna? Sabab manehna kiwari nuju jaga jeung Mang Kampleng di kebon terong anu isukan kantun panen. Janten gampang oge nyandakna. Ongkona moal teh manehna ngadua akang. Sababan akang geus 7 taun ieu teh tara deui ngalah tumbal di lembur. Tembalna manggaha ka Nyi Santika harita. Anjeunna sing horeng ngahaja boga rencana rek ngalah anak Mang Yayan pikeun dijantenkeun tumbal di peuting kiwari. Kaleresan oge Mang Yayan jeung Mang Kampleng ngahaja waktu sonten dongkapna ka bumi manehna teh ngawartosan perkawis taneuh kebon tiwu teh katutur titah supados sakantenan keur jagi wengi di kebon terongna nu mawi isukan da bade dialapanin para mitra. Ih Akang, nah moal resiko teuing Kang. Nu mawi anak pawongan sorangan Kang. Nyai bisi curiga wae engkena teh Mang Yayan ka urang. Moal Nyai sing percaya ka akang. Dina hal ieu justru kasempetan urang keur bisa ngadukeun fitnah oge ka urang lembur. Istuning dawawan ge nuju beunghar. Moal nya batur nyangka ka urang mun lain ka manehna. Kantun akang we nu hati ulah dugi ninggalkeun tapak cacak nelasana anakna ka saha wae oge. Tembal manggaha para mitra, dupi Nyi Santika ge ngertos dina kiwari mah nu geus diterangkeun ku salakina nembe. Nu mawi dinten teu oge ayana Mang Wawan anu keur munjuk dunya ngarasa kasaingan anjeunna teh. Janten singgetna salaki pamajikan memang geus teu pantes disebat manusia bener. Salianti manusia saraka dunya jeung telenges. Kitu deui pinterna manggaha teh. Ngartikeun da ari manggaha mah beunghar teh geus tiba heula. Dupi ari Mang Haji Wawan apa nembe 7 tahun. Ku kituna dina aya angke ieu kajadian anu telebet kana akal teh tangtosna dina fitnahna anu bakal ditumibakeun ka Mang Haji Wawan teh bakal janten dipercaya ku jelema-jelema yen istuning Mang Haji Wawan teh munjung para mitra. Neng nong para mitra, dongeng teh kabujeng neng nong nya insyaallah urang lajengkeun deui engke dina bagian ka-25. Sim kuring oge nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.